Bapakna jagong teh buru gera alaan tuh kalah kabablasan kolot teuing we jadina teh. Pedah jagongna butut meureunnan jadi we dihare-harekeun. Da jagongna teh meuni laleutik pisan jiga nu moal aya buahan. Soalna ieu tangkal jagong teh seueur kagangguna ku angin ku hujan jadi we pararotong ieu teh uyuhan aya jadi kieu oge. Cik coba alaan sugan we atuh aya buahan aya jeroan jagongna. Tah geuning ieu meunang sakikieuna jagongna. Lumayan lah daripada henteu kaala pisan sugan we atuh aya eusian. Yap ka dieu bapana urang pesekan heula jagongna. Mun kira-kirana aya eusian mah urang kulub sakalian di dieu. Pan lumayan ameh aya we capek-capekeun. Haeh geuning lumayan tingali baraya ayaan laleutik-laleutik oge eusinana teh. Tapi ieu teh rada kolot. Baeklah kolot ge meureunnan ari dikulub mah hipu engke ge. Tapi ieu teh aya oge geuninganan jagongna anu kamanyon siga kieu tu baraya eueuh eusian. Siga ngora keneh padahal mah tos kolot sami jeung nu sejena. Ieu jagongnana teh nya malaleutik eusinana teh cararang deui. Padahal nya baraya ti heula teh abi melak jagong teh dua rupa aya anu jagong amis jeung jagong ketan. Tapi geuninganna nu jadinana mah ukur sarupa ieu teh tuh. Jagong ketan hungkul pan ari nu ketan mah warnana bodas lamun jagong amis mah warnana teh koneng. Haeh geuning teu karasa tos asak deui ieu kulub jagong teh. Keun antep sina dicomotan ku bapakna panas tah ayeuna mah urang bagean diasaan enak henteu kitu jagongna. Biasana mah ari didadak kieu teh sok enak da. Da nya enak amis legit teh baraya.